Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar. Rabbi zidni ilman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Orang kawitan deui ngalogat. Ayeuna urang cirian da anu bade logat. Orang kawitan deui ngalogat. Aya nu bade logat nanya. Matana heula we. Tanbihun ari ieu hiji peringatan. Biasana upami diperingatkeun tanbih ya perkara anu sok kaluli-lulinya. Al fi'lu ari fi'il eta imma muta'addin aya kalana fi'il muta'addi, fi'il anu transitif anu gaduh objek. Wa huwa ari eta muta'addi eta al fi'lu fi'il allazi anu ya ta'adda ngaliwat minal fa'ili tina fa'il tina subjek ilal maf'uli bih kana maf'ul bih kana objek. Ka qaulika seperti ucapan anjeun darabtu zaidan. Lafaz darab kalimat darabtu zaidan artina darabtu geus neunggel kaula zaidan kaki zaid. Wa yusamma sareng sok dinamian aidon oge sok dinamian eta fi'il muta'addi waqi'an fi'il waqi wa mujawizan sareng fi'il mujawij. Jadi kadang dinamian fi'il waqi kadang dinamian fi'il mujawiz istilahna teh dina basa Arab. Wa imma ghairu muta'addin atap ka dieu tah atap kana imma muta'addin ka dieu nya. Fi'il teh aya nu muta'addi aya nu ghair muta'addi. Wa imma ghairu muta'addin jeung aya kalana henteu muta'addi atawa intransitif teu boga objek. Wa huwa sareng ari eta ghair muta'addi eta allazi anu lam yatajawwaz teu ngaliwat naon al fa'ilu fa'il. Jadi tengah liwat an fa'il al fa'ila kana fa'il. Jadi tengah liwatan fa'il kan ukur nepi kana fa'il. Ka qaulika seperti ucapan anjeun hasuna zaidun. Kalimat hasuna zaidun artina hasuna geus alus geus sae geus ganteng saha zaidun zaid. Wa yusama sareng dinamian eta ghair muta'addi teh lajiman fi'il lajim. Jadi terkadang sok dinamian fi'il lajim namina teh urang lajengkeun nya kana halaman salajengna masih matana heula we ge sarahna sabada di logat matana tah. Wa ghairu waqi'in sareng dinamian oge ghair waqi. Wa ta'addihi sareng anjeun ngamuta'addikeun hi kana eta fi'il lazim atau kana ghair muta'addi bisulasil mujarradi dina sulasi mujarrad. Atau bisa ari ngamuta'addikeun ana fi'il lazim dina sulasi mujarrad eta bitad'i fil aini ku ngamudhafkeun ain. Jadi carana teh supaya jadi
mutaadi hiji lamun dina sulasi mujaradnya bitadhifil aini ku ngamudhaafkeun ain, dimudhaafkeun aina ya tah hijinya hiji ku ngamudhaafkeun ain ya hiji mudhaafkeun ain wabil hamjati dua ku hamzah. Kakaulika seperti ucapan anjeun farrahtu zaidan, farrahtu kaula geus ngabungahkeun zaidan ka zaid salama faroha mabunga. Tapi lamun ditasdidkeun ditadifkeun ayeuna nafa anu jadi fa'il nafa anu jadi ain fil nara anu jadi lam fil nahana ain filna dimudhaafkeun farrahtu ditasdidkeun dimudhaafkeun teh maka jadi boga objek ayeuna mah lamun farihah hungkul mabunga lamun farrahtu mah ngabungahkeun eta ku ngamudhaafkeun ain wa ajlastuhu jeung kalimat ajlastu kaula geus ngadiukeun hu kajaid. Asal nama jalasa yajlisu calik, tapi lamun ayeuna tos dilebetkeun kana wajan af'ala bil hamzati teh ajlastu. Nah kaula ngadiukeun lain diuk tapi kaula ngadiukeun nyalikeun batur. Eta nu kadua itu nya. Dan nu katilu mah cara ngemutaadikeun teh wa biharfil jarri ku huruf jar. Jadi huruf jar dijadikeun mutaadina teh dijadikeun gaduh objekna teh fil kulli dina sadayana. Maksud fil kulli teh buah dina sulasi mujarrad atanapi selain sulasi mujarrad dina rubai majid gitu nya. Dina rubai mujarrad salah saterasna. Nahwu contona dahabtu bizaidin, dahabtu asalna dahabtu kuring indit. Nah tapi lamun ditambihan ba kapayuna seperti ieu bizaidin huruf jar berarti sanes kaula nu indit tapi kaula nginditkeun. Dahabtu kaula nginditkeun bizaidin ka ki Zaid wantolaktu sareng kaula nginditkeun ngangkatkeun samenya bihi kaki Zaid. Nah jadi aya tilu cara dina segi semantikna segi makna fiil teh bisa fiil anu tadina lazim, fiil anu tadina teu gaduh objek bisa gaduh objek upami ayeuna hiji ku dimudhaafkeun ayeuna nu jadi ain fiilna, dua ditambihan hamzah di awalna masuk wajan af'ala sulasi majidnya. Tapi nu katilu tetep bentuk nama ngan ditambihan huruf jar sabadana. Nah eta matan tasriful izina. Nah ayeuna urang logat kailani na tane pisarahna nya. Nah cirian heula. Ya. Nah, wahada ariya eta tanbihun tanbih liman gofala pikeun jalma pikeun saha wae jalma gofala anu lali anil maknal mutaaddi wal lazimi an ngeunaan makna al mutaaddi wal lazimi sareng lazim fil abwabis sabiqati dina bab-bab anu tos kalangkung dina 23 bab nya aya anu mutaaddi anu lazim tapi pikeun anu lali kana maknana li adami ta'amulihi li adami karena henteu ayana ta'amulihi perenungan ngarenungkeun hi kana eta makna fiha dina bab-bab tadi teh hakot ta'amuli kalawan perenungan ngemutan nu salaresna. Nah maka diemutkeun ku musannif ku pengarang al fi'lu mutlaqan nya fi'il secara mutlak eta kismani aya dua bagian.
imam muta'addin kahiji anak kalana muta'addi gaduh objek wa huwa ay al muta'addi teh ya eta al fi'lul ladzi yata'adda nyata fi'il anu ngaliwat aya tajawuz ngaliwatan minal fa'ili tina fa'ilna ilal maf'uli bih kana maf'ulna wa huwa maf'ulun yata'allaqu bihi fi'lul fa'ili anu dimaksud maf'ul bih teh nyata maf'ul objek anu cumantel bihi kana eta objek yata'allaqu anu cumantel bihi kana eta maf'ul naon fi'lul fa'ili pagawean si fa'il pagawean si pelaku eta maf'ul bih beda aya maf'ul mutlak maf'ul lil ajli eta benten deui nya jadi maf'ul bih mah objek anu cumantel atau berkaitan karena eta maf'ul bih teh pagawean si fa'ilna kaqaulika seperti ucapan anjeun darabtu zaidan kalimat darabtu zaidan artina darabtu kaulana ngeul zaidan kaki zaid zaidan teh maf'ul bih anu cumantel karena eta maf'ul bih teh pagawean pelaku pagawean ngeul si kaula nah fa innal fi'la karena sanyanya fi'il alladzi anu huwa ad-darbu nyaeta ngeul qad tajawaja geus ngaliwat gitu nya minal fa'ili ti fa'il ani al mutakallim nyaeta anu nyarios tu kaula teh wa ta'ala kok jeung berkaitannya cuman teleta perlakuan doroba teh bi zaidin kaki zaid ka zaid allazi anu huwa ari eta zaid teh al maf'ulu objek bihi ku eta pagawean anu kakeunaan pagawean tadi jengnya terus wa yusamma sareng sok dinamean naon al fi'lul muta'addi fi'il muta'addi aidon oge waqi'an fi'il waqi liwukuihi karena tumibana wukuna eta pagawean alal maf'uli bih kanu dipigawe kanu dikeunaan pagawean ka objekna wa mujawijan sok dinamian oge mujawiz li tajawujihi karena ngaliwatna eta fi'il itu nya al fa'ilah kana fa'il jadi henteu eureun dina fa'il tapi ngaliwat kana fa'il wa imma ghairu muta'addin sareng kadua aya kalana fi'il teh henteu muta'addi tapi henteu gaduh objek atawa dina bahasa Indonesia disebut intransitif wa huwa sareng ay al fi'lu nyaeta fi'il tadi anu ghairu muta'addi eta allazi anu lam yatajawazil henteu ngaliwat al fa'ila kana fa'il ka qaulika seperti ucapan anjeun hasuna zaidun kalimat hasuna zaidun geus ganteng saha zaidun zaid fa innal fi'la karena sanyanya fi'il allazi anu huwa eta fi'il de al hasanu hasan sae lam yatajawazil fa'ilah teu ngaliwatan kana fa'il nepi kana fa'il teu lewat allazi anu huwa ari eta fa'il de zaidun zaid tapi balik tapi lazimun mesti lahu aya di eta fa'il jadi pagawean teh nepi ka si fa'il langkul cicing di si fa'il wa yusamma sareng sok dinamian ghairu muta'addi fi'il ghairu muta'addi laziman fi'il lazim liluzumihi karena lazimna mestina eta pagawean teh alal fa'ili ka si fa'il wa adamin fikakihi sareng henteu lepasna eta pagawean hina kana hasuna henteu lepasna adami henteu infikakihi pecahna tapi lepasna eta pagawean anhu ti si fa'il ya, jadi lazim tetap aya disebutna fi'il lazim ya. Teraskeun deui patung aku ieu nya ku ieu tah jadi anana ya lah sakit wa ghairu waqi'in sareng sok dinamian oge ghairu waqi li adami wuku'ihi karena henteu tumibana eta pagawean alal maf'uli kana maf'ul bih nya lamun dinjau atau napi
ngarekan kana henteu tumibana eta pagawean ka maf'ul disebutna ghair waqi. Wa ta'dihi ay idza aradda antasiral al-fi'l lazima muta'addiyan. Ay idza upami nyaeta idza upami aradda anjeun ngamaksud antasira jadi naon al fi'lu fi'il al-lazimu anu lazim muta'addiyan muta'addi. Lamun ngamaksud supaya fi'il lazim jadi muta'addi fis sulasiyil mujarrad dina fi'il sulasi mujarrad khosatan khusus eta bisyai'in kedua perkara. Jadi cara muta'addi kan teh kedua perkara lamun sulasi mujarrad mah sulasi mujarrad unggulnya. Bitadni filaini tegasna ku ngamudhaafkeun ain ay anil fi'li. Ku ngamudhaafkeun ain. Atawa conggah nama kongang nama lebih jelas nama ay binaklihi nyaeta ku mindahkeun eta wajan sulasi mujarrad teh ila babit taf'ili kana bab taf'il. Bab taf'il teh sulasi majid anu dimudhaafkeun ain fi'ilna. Wabil hamzati nu kadua ku hamzah ay binaklihi ila babil if'al nyata ku mindahkeun sulasi mujarrad teh anu lazim teh ila babil if'ali kana bab if'al. Jadi af'ala yuf'ilu if'alan. Fa innahu maka sanyana eta sulasi mujarrad anu lazim teh hina idzin nalika kitu eta yasiru. Jadi naon al fi'lul lazimu fi'il lazim teh jadi muta'addian fi'il muta'addi. Ka qaulika seperti ucapan anjeun farrahtu zaidan. Nah, kalimat farrahtu zaidan kaulah geus ngabungahkeun zaidan kaki zaid fa inna qaulaka karna sanyana ucapan anjeun fariha zaidun lazimun ucapan anjeun fariha zaidun mah eta lazimun lazim fariha geus bungah saha zaidun ki zaid eta mah lazim teu boga objek. Nah falama naqaltahu falama maka nalika naqalta anjeun mindahkeun hu eta fariha anu sulasi mujarrad ila babit taf'il kana bab taf'il wa qulta sareng anjeun ngucapkeun farihtu zaidan ngucapkeun kana lapad farihtu zaidan soro maka jadi eta fariha teh muta'addian muta'addi. Ayeuna mah jadi gaduh objek. Tadi mah fariha zaidun zaid bunga teu gaduh objek. Tapi lamun dirubah kana wajan kana bab taf'il farrahtu zaidan artina robah jadi kaula geus ngabungahkeun zaid. Fa inna qaulaka jalastu wa ajlastuhu sareng kalimat ajlastuhu. Fa inna qaulaka karena sanyana ucapan anjeun jalastu. Kalimat jalastu kaula diuk eta lazimun lazim. Nah, kalimat jalastu mah lazim nya. Nah, teraskeun adik deui. Nah, teraskeun jalastu mah lazim. Nah, enak teraskeun falamma naqal tahu nya. Falamma naqal tahu maka nalika anjeun mindahkeun eta lapad jalastu teh jalasa teh anu sulasi mujarrad ila babil if'ali kana bab if'al wa qulta sareng anjeun ngucapkeun ajlastuhu kana kalimat ajlastuhu soro maka jadi eta jalasa teh jadi muta'addian muta'addi gaduh objek jadi gaduh objek. Wa ta'addi sareng anjeun ngamuta'addikeun eta anu lazim biharfil jari ku huruf jar fil kulli dina sadayana ai fi kulli fi'lin dina sadaya fi'il minas sulasi buah tina sulasi wa rubai buah tina rubai wal mujarradi wal majidi fi buah anu mujarrad buah anu majid fi. Famisalul mujarrad contohna anu mujarrad nah nahwu dahabtu zaidan dahabtu bi zaidin contohna kalimat dahabtu bi zaidin fa inna dahaba lajibun karena lapad dahaba mata lazimun lazim dahaba angkat teu gaduh objek. Nah falamma maka nalika kulta anjeun ngucapkeun dalika eta soro muta'addian jadi muta'addi bimana adhabtuhu
anjeun ngucapkeun eta ngucapkeun dahabtu bi Zaidin, nah soro maka jadi eta lapad dahaba teh mutaadian mutaaddi bimana adhabtuhu kalawan makna adhabtu kaulang inditkeun hu ka ki Zaid. Wa misalul mazidi fihi sareng ari contoh anu tina majid fi nahwu intalaqtu bihi, contohna intalaqtu kaula geus nginditkeun bihi ka ki Zaid ai fa innan talaqo karena sanya-nya lafad intalaqo eta lazimun lazim, asal nama lazim lafad intalaqo teh falama qulta zalika falama maka nalika qulta anjeun ngucapkeun dalika eta ngucapkeun intalaqtu bihi soro mutaadian maka jadi eta fi'il teh mutaadian mutaaddi bimakna atlaqtuhu kalawan makna atlaqtuhu ona kaula nginditkeun hu ka ki Zaid wa hakada sareng sapertos kitu salajengna. Nah eta tina peringatan tadi tanbih tadi terus beresnya tina tanbih tadi. Nah, mudah-mudahan anu diguar ku urang nembe aya manfaatna nya kayak urang lajengkeun deui beres tanbihnya na sigi makna fi'il teh kabagi dua gitu nya aya anu mutaaddi aya anu ghair mutaaddi. Anu mutaaddi teh anu gaduh objek, ghair mutaaddi nu teu boga objek. Nah, lamun anu ghair mutaaddi atau istilah sanesna lazim hoyong jadi mutaaddi, hoyong gaduh objek, maka carana teh aya 3. Hiji ku ditad'ifkeun aina, didobelkeun aina. 2 dia tambahan hamzah. Tapikeun sulasi mujarrad. Jadi tina sulasi mujarrad lebetkeun kana bab taf'il, mudahkeun kana teh. Atau lebet kana bab ibyan hamzah maka eta jadi mutaaddi lamun tadina lazim. Contoh tadi dahaba angkat, abdi angkat, abdi indit eta teu gaduh objek, abdi tos angkat. Tapi upami ayeuna dilebetkeun kana bab af'ala atau bab if'al adhaba maka eta gaduh objek. Anu katilu cara ngamutaadikeun teh ku ditambihan huruf jar seperti tadi dahaba bi atau dahabtu bi Zaidin. Dahabtu maka ulah indit tapi lamun tambahan ba di payuna dahabtu bi Zaidin eta hartosna kaula nginditkeun ki Zaid. Mudah-mudahan aya manfaatna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار